Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangudai sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngebantu nyejarah carios prawira jawara wadalan pasantren. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok saraos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabadaya anu satia manco kana dongeng Mang di mana wae ayana. Mugi ieu sadayana aya dina kasehatan lahir sinterangan batin dilancarkeun sagala rupinanya. Tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha atuh terasna ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Prawira jeung Mang Jahid nu dianggap geus boga jasa nulungan nyisarinten sakaligus geus ngarengsekeun pasualan di eta lembur. Atuh mani pada ngahargaan boh ti pihak kulawarga Juragan Wirya pun kitu deui ti pihak kulawarga Paluraha aja. Prawira jeung Mang Jahid teh pada ngaku bicaramu we sakumaha mistina. Malahan mah diaku dulur segala rupa. Eta kabeh teh buah tina kailasan dina tulung tinulungan ka sasama. Basa Prawira jeung Mang Jahid pamitan arek neruskeun di lampahna. Sanya nama pada nyaranet we. Geus we cenah tumetep sagalanan mah di lembur ulah karurusuhan teuing ninggalkeun lembur. Tapi kulantaran kapan Prawira teh keur ngalalana ngamalkeun elmuna. Atuh henteu bisa dikumaha teu bisa ngahalangan. Prawira teh cenah kudu neruskeun di lampahna. Mitra kaum dangu, urang kocapkeun wae Prawira jeung Mang Jahid anu neruskeun lampah. Kiwari urang caturkeun we aya di wewengkon Cianjur Kidul atawa disebut wewengkon Sindang Barang. Numutkeun beja ti urang dinya. Cenah di eta wewengkon teh sok kabejakeun loba anu ngalap kabeungaran ku cara anu nyimpang. Aya oge para jawara anu nyalahgunakeun elmuna. Da puguh jaman harita mah loba jalma anu ngarulik kana kagagahan jeung kasaktian demi kepentingan pribadi jeung dipake alat pikeun ngahontal cita-cita. Loba nu hayang boga pangaruh atawa boga kakawasaan. Basa Prawira jeung Mang Jahid keur lempang mapai-mapai jalan di sisieun kebon nu aya di eta wewengkon bet ku diparengkeun manggihan saurang budak angon anu katempo keur diuk we sila tutug sedengkeun ari embena mah keur ngejongjon we ngahakanan jukut diantep we teu ditalingakeun. Nah kunaon cenah budak angon teh katempo anu keur ngemuka sedih balahan majikan anu keur ngalamun segala rupa. Tuh tinggal jang. Itu aya budak kunaon jiga anu keur ngalamun kitu tuh. Jiga anu keur buka basualan. Leutik-leutik geus lumayan lamun kitu aya. Urang sabeurkeun. Nya Mang. Atuh ku eta Prawira jeung Mang Jahid teh laju disampeurkeun. Boka denge Mang Jahid teh cacarita ditujukeun ka eta si budak angon. Hei, ulah ngalamun jang. Ih, kunaon ieu teh? Kalah kangahuleng kitu. Itu embe bisi kabur atawa barangakan ka mana wae. Kumaha lamun ngahakanan pebelakan batur ya? Ih, bisi ka kebon. Si budak angon teh atuh maning ngarenjak kaget. Asa digareuwahkeun. Alah, saha mamang teh? Ih,
ngaran Mamang mah Jahid. Tah ieu batur Mamang ngaran teh Jang Prawira. Kunaon atuh Ujang teh? Luman lamun jika nu keur boga pikiran wae. Ye, detik-detik geuning. Enya puguh ge Mang. Alah, uing teh keur mikiran nu jadi bapa puguh ge. Kunaon Jang? Nah, kunaon nu jadi bapa teh? Puguh ge bapa teh geus maot Mang. Uing teh kakara ditinggalkeun maot nu jadi bapa. Hor, jadi pangna hulang-hulang luman lamun teh mikiran nu jadi bapa. Loh, karunya temen atuh Jang. Nah, geus lila maotna iraha ya. Puguh ge kakara 7 Mang. Ngan bae lain ngan saukur mikiran kalengitan kudu jadi bapa ye teh. Puguh uing teh mikiran nya naha atuh bapa teh bet ninggalkeun bari jeung dina kayaan nu aneh. Sasa teh gering teh kitu kieu. Nah, asa diheulang we pokona mah Mang. Alah, karunya temen Jang. Nya sing sobar we da geuning ari umur mah geus aya nu ngatur. Heuh nyawa mah lain bogana manusia Jang. Mana kitu ge meureun geus waktuna. Bapa Ujang teh kudu mulang ka alam kalanggengan. Nya ari kitu na mah Mang, uing geus sadar da puguh ari umur mah geus aya nu ngatur. Nya hama bisa ditolak ari geus waktuna mah. Ngan bae uing teh nu kapikiran teh naha atuh bet aneh. Aneh teh aneh kumaha Jang? Nyari maot mah nu aneh Jang. Puguh ge aneh ieu Mamang. Si bapa teh maotna teh teu ilahar. Da eta atuh dina hiji peuting ka imah teh aya nu datang. 2 urang jalma jarangkung gede. Nya mamaksa si bapa milu ka maranehanana. Basa ku uing dihalangan. Tapi tetehela uing teh kalah ka dibantingkeun. Ngan bae basa diudag deui si bapa teh ngaleungit dibawa ku eta 2 urang jalma nu jarangkung gede. Eueuh, jadi Bapak Ujang teh aya nu nyulik? Atuh lain maot can pasti meureun Jang ari kitu mah. Meureunna Bapak Ujang teh geus aya nyulik we aya nu ngibat. Nya mangan aneh basa uing ka jero heula. Nya ka jero kamar. Tetela si bapa teh geus kasampak aya. Ngan tetela geuning kayaan geus maot. Kumaha teh? Jadi Ujang teh kadatangan ku 2 jalma nu jarangkung gede nu memaksa Bapak Ujang rek di bawah milu. Basa ku Ujang diudag terus ngaleungit. Ngan bae basa Ujang asup ka jero, tetela di jero teh geus kasampak aya si bapa. Nya kitu Mang, geus aya si bapa deui we. Ngan hanjaka geus jadi layon. Ngadenge lalakona anu sarupa kitu atuh Mang Jahid teh maning ngahulang kaget. Kaget nu lain dikieuna teu nyangka cenah. Lamun aya kajadian aneh sarupa kitu. Prawira oge anu teh tadi ukur ngabandungan. Ngadenge kitu mah atuh maneh curingak. Laju we atuh tumanya ka eta si budak Angon. Nah bener Jang. Bapak Ujang teh maotna sabadayak eta kajadian aneh. Nya Kang, bugu ge kitu aneh. Akang milu prihatin. Mugi awe Ujang sing sabar da kitu geuning. Ari pati mah teu bisa dihalang-halang aing geus waktuna mah. Umur geus aya nu ngatur. Nyawa lain manusia anu boga. Ngan bae palebah dieu akang oge terus terang penasaran. Tinang tu eta kajadian teh aya hubungan jeung maotna Bapak Ujang. Nya puguh ge Kang, pasti aya hubunganana. Aneh puguh ge kudu nyusul-nyusul ka mana. Da puguh kanyataanna masih bapa teh kapan geus dikurabekeun di Pulasarawe sakumaha mistina Kang. Nah dikurabekeun di mana Bapak Ujang teh? Nya di ditu we di astana. Di astana gede nu aya di sisieun lembur Kang. Kumaha lamun akang hayang jarah ka itu? Nya hayang ningali kuburan Bapak Ujang. Nya hayu we ari akang hayang ningali mah engke ku uing dijajabkeun. Bugu ge uing teh ieu teh acan ngembang deui ka itu. Sugan we atuh ari ku ngembang mah uing teh kaingetan bae teh Kang. Nya hadiat lamun kitu mah. Nya Jang, wayahna jajabkeun wae Jang Prawira ka astana tempat dikurabkeunna Bapak Ujang.
sukan jeung sugan atuh Jang. Eta Jang Parawira teh bisa mere wewengan ngeunaan kajadian oge ngeunaan Bapak Ujang. Enya saset aneh lamun kitu mah. Aneh. Kapan jelas cek Ujang teh bapak teh aya nu mawa. Tapi bet aya di jero kamar dina kayaan geus maot. Nya pan teu kaharti Jang. Enya pugu ge teu kaharti. Nya atuh hayu ai kitu mah ayeuna keneh we Kang. Urang ka itu. Tapi ke heula uing teh arek ngampihkeun heula embe tuh. Nya pakating ku uing tarik ngalamun nepikeun ka kapohoan. Embe teh disina nyaratuan we ka mana karep. Atuh eta si budak Angon teh laju he. Arek ngampihkeun heula embe cenah. Si budak Angon laju mulang heula ka imahna. Embe diampihkeun. Sabada ngampihkeun embe mah laju balik deui ka tempat anu tadi kasampak. Prawira jeung Mang Jahit teh masih keneh nungguan. Hayu ah, jongjon ayeuna mah embe nanggeus diampihkeun. Enya hayu Jang. Tiruanana teh laju we lalempang naringgalkeun eta tempat rek ngajugjug ka astana. Sacuruning lempang dibarungku ngobrol we. Tetela eta si budak Angon teh ngaranna teh Jang Solih. Sedengkeun cenah ari babana teh nyaeta Jang Oman. Anu geus tilar dunya teh. Jang Oli puguh geus patulalis. Da puguh indungna geus maot ti heula cenah. Sawaktu manehna masih keneh leutik keneh. Sedengkeun ari babana mah kapan anyar keneh maotna teh. Berijing dina kayaan anu hanteu wajar. Basa tepi kasisieun astana raga tuh eta budak Angon teh ngaranna. Tuh belah ditu Kang, Mang. Bapak uing dikurabekeun teh. Nya Jang, hayu teh mah. Urang ka itu. Tiluahna teh rajo he atuh asup ka jero eta astana. Basa tepi ka balebah kuburan babana Jang Oli. Teteh lah eta kuburan teh masih katem nempo anyar keneh. Prawira laju merhatikeun kayaan eta kuburan. Sedengkeun dari Mang Jahit jeung Jang Oli atawa Jang Solih ukur merhatikeun we ka Prawira banget panasaran cenah. Eta Prawira teh jiga anu keur ngimbleng-ngimbleng kayaan eta kuburan. Dasanyana tekung sila eta Prawira teh pok atuh cacarita. Astagfirullahaladzim. Tetela anu dikubur teh geningan lain Bapak Ujang. Tapi gebog jauh. Jang Oli teh atuh mani molohok. Kaget kadenge kitu mah. Nah bener cenah anu dikubur di jero eta kuburan teh lain bapana. Lain layon bapana tapi gebog jauh. Nu bener Kang. Sapiraku kapan jelas layon bapak uing anu dikuburabekeun di dieu teh. Anu katingali ku mata batin akang mah lain Bapak Ujang. Lain layon Bapak Ujang. Tapi ukur gebog jauh Jang. Nu bener ya. Lamun kitu mah Bapak uing teh atuh masih keneh hirup acan karuhan maotnya Kang. Nya bisa jadi Bapak Ujang masih kena hirup atawa mindah alam dibarawa ku eta makhluk. Tetela nu katingali ku akang mah eta lalaki nu jarangkung gede teh lain jalma tapi bangsa jin, bangsa siluman. Lamun kitu mah nya bener Kang. Bapak uing teh maotna teu wajar. Boa-boang geus aya nu nyebakeun ieu mah. Nya dasa inget uing teh kapan bapak teh tas digawe di imahna Juragan Dirja. Bisa kasebut jelema beunghar Kang di lembur uing mah. Lamun kitu mah nya aya hubunganna jeung jalma anu geus nyebakeun Bapak Ujang disebakeun ka bangsa jin atau bangsa siluman. Alah, jadi kitunya Jang. Jadi bapana Jang Oli teh nyaeta Jang Oman. Tetela geuning geus aya anu nyebakeun. Leres Mang. Geus aya nu nyebakeun. Halah, anak kitu mah bener Jang. Ku kituna nu katingali ku Jang Oli teh kajadian aneh. Nya jelas. Anu dikurabekeun bisa jadi lain layon Bapak Ujang. Tapi gebog jauh gak ganti Bapak Ujang. Meureunan urang dieu teh geus disamarkeun Jang. Nyanya
Tapi kumaha pikeun ngabuktikeunana meureunnan kudu digali deui we ieu kuburan Bapak Uing teh. Ih nya Jang. Ieu kuburan teh kudu digali deui. Kudu ditingali, kudu kasaksi. Nya ngarah yakin. Da geuning ari kayakinan mah kudu kasaksi jeung kabukti. Ulah ecik beja jeung saurna. Nya kumaha atuh? Nya kere atuh dagoan sakedeung. Uing rek mulang heula rek balik heula rek mawa pacul, rek mawa tugar jeung linggis. Nya Jang jig we geura mulang. Bawa alat-alat sacukupna ngan bae ulah sorangan. Ujang oge kudu bebeja ka pupuh ieu lembur. Atawa bejaan batur salembur Ujang anu sakirana beunang dipercaya pikeun saksi atawa para inohong. Nya nyakeun ku Uing atuh bakal dibejaan ngan bae bakal percayaeun kitu moalnya. Hadena mah ku Ujang caritakeun wae kajadian nu geus karanapan. Bejakeun ku Ujang teh. Lamun ti heula teh memeh Bapak Ujang maot teh kitu karanapan kajadian aneh kitu. Kudu ditek-tek ulah aya nu kaliwat. Tah sugan jeung sugan atuh batur salembur Ujang teh bakal percaya jeung penasaran pikeun ngabuktikeun. Bejakeun we kitu. Di astana teh geus aya Mang Jahid jeung Jang Prawira anu bakal ngabuktikeunana. Bejakeun we. Eta Mang Jahid teh kitu nyaeta jalma anu sakti mandraguna anu ahli kana pergoiban. Nya mangga ke atuh diantos sakedapnya. Kituna teh Jang Oli teh gura-giru we atuh. Manehna teh kaluar teh jero eta astana. Arek ngabejaan urang lembur atawa batur salembureun. Urang kocapkeun wae Jang Oli anu geus tepi ka jero lembur. Laju nempungan Pak RT. Ugo we atuh Pak RT teh mani kaget. Nah tara-tara cenah eta Jang Oli teh. Nah tamu sagarupana arek naon? Aya naon itu Jang tara-tara ti sasari teh ye. Dinas kitu nepungan ka Bapak. Nya puguh ge Pak. Uing teh arek laporan ka Bapak teh. Nya sakaligus arek menta tulung we. Pikeun ngabuktikeun lamun Bapak Uing teh acan maot. Nya acan kabuktian maot maksud teh. Kela ku Bapak mah teh kaharti teh. Nah naon maksudna Jang? Jelaskan Bapak Ujang teh geus maot. Malahan mah Bapak pala besa para kanca teh milungur beukeun. Nya Pak, tapi peryogi kauning aku Bapak. Lamun Bapak Uing teh jelas maotna teh henteu wajar. Da memeh maot teh sanyana mah aya kajadian aneh. Nya ka bumi teh aya nu daratang Pak, 2 urang jalma anu jarangkung gede. Mamaksa si Bapak wes milu kamaranehanana. Basa ku Uing di halangan terus diudag. Tetela Bapak Uing jeung eta 2 urang jalma teh laleungit, ngiles we leungit dukating ka mana. Basa Uing ka jero, nu maksud teh arek mawa bedog nu diteundeun di kamar si Bapak. Tetela si Bapak teh geus kasampak ngagoler. Nya dina kayaan geus jadi layon we geus maot. Tah kitu Pak kajadian nu sabenerna mah. Euleuh, nu bener ieu teh Oli. Kade maneh teh ulah kalaleban teuing. Nya boga anggapan lamun Bapak teh masih keneh hirup. Jelas kapan geus maot ieu. Jeung deui diperhatikeun ku Bapak teh maneh teh ulang-ulang bae. Istighfar kainya istighfar. Dari Uing mah teu kunaon Pak. Uing mah masih keneh sadar. Nu jelas Bapak Uing teh maotna teu wajar. Nya da eta atuh tadi teh Uing teh panggih jeung 2 urang jalma anyar pinanggih anu ngakukeun ngaran Prawira jeung Mang Jahid. Nya eta Kang Prawira teh seja ngabuktikeun we. Basa ku Uing dicaritakeun lalakona cenah mah. Nya katempok ku eta Kang Prawira mah anu di jero kuburan teh lain layon Bapak, tapi gebog jauh Pak. Nu bener ya teh Oli. Ke nah urang mana eta 2 urang jalma teh kade Kade istighfar ye.
Ulah kabalku sakaba-kaba. Laras pak, henteu ngabohong bilih teu percanten mah hayu we urang ka astana. Ngan bae kedah nyanak palebe oge anu sanesna kanggo janten saksi. Da eta Kang Prawira sareng Mang Jahit teh tos ngantosan di ditu pikeun ngabuktoskeun. Pak RT mani kaget ngaulang. Nah bener cenah. Naon rupa anu dicaritakeun ku Jang Oli hete. Tapi ningali tina kaayaan Jang Oli anu paromana teh dari anakar jelas atuh ngundang kabanasaran. Pak RT salaku pupuh di eta lembur. Ingat kana tanggung jawabna kudu merhatikeun ka sakabeh urang lembur atawa kawargana. Bisa jadi cenah caritaan Jang Oli teh hanteu ngabohong. Pak RT oge penasaran hayang ngabuktikeun ku kitu teh ngajakan pelebe jeung urang lembur anu sejena. Caturkeun wae. Eta Jang Oli teh kiwari mah ditaluturkeun ku Pak RT saparakanca. Sajajalan teh bari ngalolobrol. Kahade Ujang. Nya ulah harek ngabohong. Sabab ngabohong teh eta teh pagawean dosa teu dimeunangkeun. Jeung deui kade ulah arek kabawa ku sakaba-kaba. Nya kapan jelas Bapa hidup teh parantos ngantunkeun alam bawenangan. Hamo bisa mulang deui. Pokona mah uing mah teu ngabohong Pak Lebe. Saya nama Pak Lebe saksian we tinggal buktoskeun. Enya kapan ku eta dua urang jalma anyar pinanggih teh anu jenenganana teh Kang Prawira sareng Mang Jahit teh bade dibuktoskeun. Mohon Pak Lebe, saya nama urang buktoskeun we. Enya ka itu pugu ge jisim abdi ge teh panasaran jeung hoyong terang nahanya aya jalma anyar pinanggih anu saja ngabuktikeun lamun layon anu dikurabekeun teh sanes layon Kang Oman. Tapi cenah mah gebog jauh ceuk ieu si Olih mah. Nya bener Jang eta teh. Langkung sae kedah dibuktoskeun. Nya kudu ngabukti. Kedah dinyatakeun bukti kalawan nyata sanes bubuk roti kana mata. Nya terus serang abah ge jadi penasaran ieu teh. Nya atuh hari kitu mah hayu he ayeuna mah urang buktikeun. Urang saksian oge urang pariksa eta dua urang jalma teh. Bisi-bisi eta jalma teh jalma jahat. Bisi ukur akon-akon wungkul ngamanfaatkeun kaayaan sabeda ieu. Nya Jang Oli teh sasatkeun kaleleban kudu jadi bapana. Mitra kaum dang watu gancangna ieu carita. Eta Jang Oli ditaluturkeun ku urang lembur nyata para inong ungkul kiwari manggeus tepi we ka astana. Puguh we atuh pikeun Prawira jeung Mang Jahit mani bunga. Teteh lah eta para inong teh pupuh lembur teh bisa kabawa. Alhamdulillah Kang. Tah ieu nepangkeun Pak RT. Ieu Pak Lebe pon kitu deui ieu duaan ieu aki-aki anu sami ngiring we hoyong ngabuktoskeun. Nya nuhun pisan. Hapuntenna nepangkeun jisim abdi Prawira. Sim kuring Jahit. Nya nuhun pisan. Aduh bapak-bapak karasa sumping ka dieu kanggo nyaksian ngabuktoskeun saupami sanyana mah anu dikurapkeun teh sanes layon Jang Oman. Urang dieu nyata bapana Jang Oli. Tapi gebog jauh. Pokona mah bapana Jang Oli teh maotna henteu wajar teh lahar. Ku kitu ku kieuna ieu murid kuring nyaeta Jang Prawira bade ngabuktoskeun. Sok ayeuna mah gali wae. Gera gali eta kuburan teh. Mohon mangga. Jisim abdi saparakanca teh janten panasaran. Sok atuh hayu ayeuna mah yeuh. Aki. Nya mane Oli. Bantuan bapak yeuh. Urang gali deui yeuh kuburan teh. Pak RT saparakanca. Malahan mah Mang Jahit jeung Prawira oge milu mantuan atuh. Ngakali deui eta kuburan bapana Jang Oli. Dikacaturkeun kuburan teh kiwari mah geus dikali atawa geus digali.
Breh katembok. Tetela di jero kuburan teh lain layon Mang Oman. Tapi kebo jauh we atuh sararea teh mani pating polok. Molohok kaget mata si meuten asa teu percaya ku ditinggalianana. Mitra waktos nagening parantos teu nyekapan cenah. Segala urang tuna jejara carita prawira jawara wadalan pasantren dugi kadik. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganunkeun dina sadaya paratosanana. Hapuntenna tina sadaya kakiranganana nya Mang Undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jat.